Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Hadijah Rahma Aulia. Kali ini aku akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Wastu Kancana. Puisi itu terinspirasi dari buku Wastu Kancana. Selamat menyaksikan. Wastu Kancana, karya Hadijah Rahma Aulia. Pamimpin, tur pamimpin, anjeun ngalaksanakeun panceun kalayan sumanget anu haneut. Tegep, gagah, janten julukan anjeun. Manco soca anu ninga, kayungyun taya tungtungna. Tur pamimpin, anjeun berjuang dugi tetes getih pangakhirna. Karidoan anjeun mangun bangsa taya ujung muarana. Kabijakan anjeun nyandu hate ku kasima. Mugi Gusti maparin kahadean anjeun ku sorgana. Sekian penampilan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.